Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring sareng rerencangan ti kelas 12 IPS 1 bade mintonkeun atanapi meragakeun drama Ciung Wanara. Tempangkeun wastapun Indri Novia Rahmawati, sim kuring merankeun janten moderator atanapi anu ngatur jalana acara sareng Dewi Pangrenyep. Tepangkeun wastapun Ai Siti Fatimah, sim kuring di dieu janten Ciung Wanara. Tepangkeun wastapun De Aisyah, sim kuring di dieu merankeun janten Kilengser, Patih Prawesi sareng Patih Puragading. Tepangkeun wastapun Asti Nur Fauziah, di dieu sim kuring merankeun jadi Raja Galuh. Kacaritakeun dua patih sakembaran, Patih Purawesi jeung Puragading, sejana ka pasamuan. Bawana hayam sahiji patepung di alun-alun jeung Ciung Wanara. Rek mana paman bet ngaletuaan? Nah, maneh wani-wani ka aing nyebut paman, kapan aing teh papatih? Debet sia ku daek disebut paman ge mumul. Nah, maneh anak saha? Anak bapak, Saha bapa maneh? salaki indung. Indung maneh teh saha? Kapan pamajikan bapak? Patih duaan saleserian ngadenge omongan Ciung Wanara bari tuluy ngadeukeutan anu keur ngelek hayam. Maneh mawa hayam mani alus-alus teuing. Turunan ti sayangna, asalna indung bikang bapak jago, asalna tina endog. Geus jamak mupakatna, cik ngilikan. Ta geuning buntutna. Abung. Ih abung-abung mah sombong. Patih ngajak ngadu hayam bari ngencarkeun hayamna tina kisah. Ciung Wanara oge ngalepaskeun hayamna. Ger bae diadu, kacaritakeun hayam patih anu eleh. Eta dua patih teh ngambek. Ciung Wanara ngaleungit, ninggalkeun tempat eta. Duh rai, tiwas hayam urang paeh, budak leungit. Pae taksiran anak siluman. Eta dua patih tuluy arindit ninggalkeun tempat muru kapaseban. Kacaritakeun Lengser jeung Ciung Wanara. Rek mana Uwa? Kapaseban milu ka Uwa. Embung teu wawuh. Umum teu wawuh jeung Uwa. Nya da teu wawuh, da papanggih ge kakara. Lengser ngaleos indit kapaseban. Dituturkeun ku Ciung Wanara. Kacaritakeun geus nepi ka paseban. Asep di mana? Kapan uing teh ti padusunan? Wa nya ngaran kuring teh Ciung Wanara, putra Aki Balagantrang jeung Nini Balagantrang. Syukur teuing juragan, ku Uwa geus kaharti. Ari ieu imah saha Wa? Ih Asep, ieu mah paseban. Ari anu sukuna opat matana loba naon? Gading tabur inten. Paranti naon? Teh paranti linggihna raja. Kumahalan ku kuring didiukan? Ulah bisi doraka. Ciung Wanara tengah gugu kana panyaram Lengser. Geuk wae Ciung Wanara diuk dina kursi. Tapi kursi anu didiukan teh remuk lantaran teu kuateun ku awak Ciung Wanara anu berat. Lengser ruaseun. Duh agan, tiwas, urang teh tangtu cilaka diseuseuh ku nu kagungan. Ciung Wanara kalah kaseserian, mani ngagak-gak. Ieu paranti naon? Ranjang katil, sok dipake ku lemna raja. Ciung Wanara tuluy naek kana ranjang katil. Tapi ayeuna mah ku Lengser teu dicarek. Kacaritakeun Ciung Wanara jeung Lengser geus aya di pasamuan, payuneun Ratu Galuh. Maneh urang mana? Abdi urang Geger Sunten. Saha nya ngaran? Abdi teh Ciung Wanara. Rek naon sejak datang ka dieu? Sineja rek nyoro gaduh hayam, tapi teu langkung awon. Mana hayamna? Hayam ditingalikeun ka Ratu Galuh.
Ratu Galuh marios hayam aduna ciung wanara. Ieu hayam teh ti mana asalna? Sumuhun pariksa Gusti, ari hayam abdi turunan tina sayangna indung bikang Bapa Jago. Ngendogna sataun sahiji, sayangna kudu kanagan. Paingan meuni alus. Sabot gitu, Dewi Pangrenyep ngarewos ka Lengser. Lengser, sok inget ka Emba Nangga Ningrum, basana keur waktu bawerdi kakaya, ari ayeuna anu dipikeun datang deui ka Painun Ratu. Aing teh kalangkung sieun. Montong dianggo sieun, sabab ieu geus boga ibu. Pek ayeuna mah geura aku ku gamparan. Mangke Lengser, ku aing dipikir heula. Ratu Galuh sasauran ka ciung wanara. Abdi mah tengah bantu tumpang, ngasih nejar numpangkeun umur. Hade ari tega mah kana umur. Pilawaneunana ti aing nagara sabelah. Sumangga, ulah pon beurang peuting ge sejang ngiringan. Hayu geura pek makalangan. Bobotohna 2 patih. Hayam diadukeun. Itu teuneng, ieu ludeung. Wani sarua daekna. Hayam teh prak bae abar, silih pacok ku pamatuk, silih giti ku jangjangna, silih peupuh ku sukuna, hayam sarua bedasna. Lila-lila hayam ciung wanara kadese. Tuluy hayam teh pek kapaehan. Hayam teh dibanjur. Tuluy hayam diadukeun deui. Keur kitu datang naga wiru ti Gunung Padang, nyurup ka ciung wanara. Akhirna hayam ciung wanara bisa ngelehkeun hayam Arya Banga. Sakitu anu kapihatur ti kelompok simkuring sareng rerencangan. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.